Man, hari mana ayeuna gawe di mana? Orang gawe di pabrik di pabrik roda. Ayo mana gawe di mana? Orang masih nganggur Nges nyoba ngirim lamaran can. Nges orang nges ngirim ke sabaraha hiji mah tapi ditolak wae teu ditarima. Cik meureun di tempat maneh sugan aya lowongan bejana tuh. Orang oge sebenarnya dari keluar. Aku naon hari maneh? Nama hanyakal ke si kaduhung. Kan loba ini anu butuh kana pagawean. Ayeuna maneh geus boga kalah karek keluar. Aduh berat gaweanana. Ai gajihna teu sapira. Lain mah orang teu syukurnya lain teu syukuran gitu. Tapi da ari gajina leutik mah teu sesuai jeung anu jeung sesuai jeung tanaga mah atuh mending neangan gawe anu sejen. Nya atuh ari kitu mah. Ya oge sih. Man, ari maman teh ayeuna damel di mana? Abdi teh ayeuna damel di pabrik roda. Hari Ujang ayeuna damel di mana? Abdi teh masih nganggur man. Tos nyobian ngintunkeun lamaran teh aja. Atos abdi tos ngintunkeun ka sababaraha hiji perusahaan tapi teu aya nu nampi. Atuh dupi pami di tempatna maman. Aya keneh lowongan teu? Pami aya atuh wartosan ya man ya. Saleres nama abdi oge bade kaluar tinu ayeuna teh. Nah, aku naon bade kaluar? Bisi kaduhung. Kan seueur keneh anu meriogikeun padamelan ayeuna maman tos damel malah bade kaluar. Aduh damelanana rada abot ieu teh sanes teu syukurnya, sanes teu syukuran. Tapi da ari damelana abot, bayarana alit mah teu sabanding. Mending sugan we kitunya orang ngilari deui pendamelan anu sanes ieu teh. Nya muhun atuh ari kitu mah. Sakedeung deui erek milih lurah lur. Wah, bakal boga lurah anyar atuh Nya atuh sugan we lurah anu ayeuna mah nya anu lurah nu anyar bisa leuwih alus gitu lebih hade tibatan lurah anu samemehna. Geus nyaho can saha wae eta calon-calonna. Lamun teu salah mah Pamaman jeung Pak Herman orang legok hangseur teh geuning. Pak Herman anu juragan teh eta euleuh keur mah geus jadi juragan ayeuna hayang jadi lurah sagala. Teu nanaon sih ari memang bener-bener hayang ngamajukeun desa mah ku urang didukung lah asal urang we kabagean. Sakedap deui urang bade ngayakeun pemilihan lurah lur. Berarti urang bakal gaduh lurah anu enganya. Muhun atuh mudah-mudahan we lurah anu engal tiasa langkung sae ti lurah-lurah anu teu acana. Tos uninga teu acan saha wae eta teh calonna. Upami telepat mah Pak Maman sareng Pak Herman anu linggihna teh di Kampung Legok Hangseur. Pak Herman anu juragan teh nya tah muhun nu eta. Euleuh tos mah janten juragan ayeuna bade nyalon jadi kepala desa oge nya. Sumuhun wios teu nanaon lah upami leres-leres palai ngamajukeun desa mah insyaallah ku abdi didukung nya. Atuh mudah-mudahan we abdi kabagean gitu. Nah, itu dia lur contoh-contohnya percakapan yang menggunakan bahasa Sunda yang halus dan juga bahasa Sunda yang kasar. Sebenarnya nggak kasar sih, itu masih dalam tahap sedang lah ya. Jadi nanti insya Allah video kedepannya mungkin bisa dibuat contoh-contoh bahasa Sunda yang lainnya. Bagi kalian yang ingin merequest materi
yang ingin dibahas, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Oke, saya juga mengundang teman-teman yang menonton video ini, jika ingin berkolaborasi, yuk kita berkolaborasi buat video supaya video atau konten kita semakin beragam dan semakin menarik tentunya. Silakan di komentar aja dulu, nanti insya Allah kalau misalnya kita waktunya kita cocok, insya Allah kita akan bisa berkolaborasi untuk membuat video yang bagus. Pokoknya sekian video kali ini, hatur nuhun tina perhatosanana, mudah-mudahan naon anu didugikeun aya manfaatna nya, sapunten bilih seueur pisan kalepatan kasalahan eta mah di simkuring pribadi. Hatur nuhun tina perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.